Terus si Ahmad kemana sih lila banget ini panas. Mana lila kemana we sih Di jalan pan tadi. Ayo Ayo. Amil. Ngomong-ngomong motor saha sih? Ayo we yuk. Biasa ngajang tara make motor, akhirnya make motor. Kan jauh jalan-jalan. Oh, ayo. Ayo. Buru-buru panas banget. Tadi nungguan wae. Ayo. Mau hela kacang ya, mumpung penter, mumpung panas. Geus garing mah kan tinggal kari ngagorengan. Ieu mah can garing ieu mah. Kakarak tadi. Lumayan saker tambah-tambah engke hajat kok. Besing kurang kuehna, geus ieu ngagoreng kacang. Can baliknya budak teh ke Amil teh. Mudah-mudahan lancar, persyaratannya komplit. Nya sih mah cuman teboga BPJS doang dah. Nyapir aku ting pakai BPJS. Kakaknya aya, KTP-nya aya. Mudah-mudahan we lancar iya. Rame meureun teh mah Gusti teh ngan teh nyangka. Kudu gelis sama papayon main di diet teh. Papayon loba jelema ge mah di dieu Gusti. Iem siang geus arek dikawin deui. Alhamdulillah, tapi si Ahmad can merekeun duit dapur. Guning eureun. Eta ngomong-ngomong persyaratan komplit can. Ya komplit lah tuh, tinggali ge persyaratan tuh aya kabeh. Ya lain bising ke komplit ke balik deui jauh-jauh. Nya urang ge hidang atuh di tempoan heula. Ya udah tunggu saja aja. Lalaunan mah motor. Iya siap. Bising ragrag. Tunya ondang-ondang ulah sih kata tangga. Ya kata tangga mah meureunna nya saukur adu sungut gitu. Da ari duduluran kanu jauh mah nyao Nya udah rata nyao moal. Da bala leunghar sok nyerahkeun teh ya ari sasambat kanu beunghar teh. Tapi tetangga di dieu ge bala lager da aya nu babantu. Alhamdulillah syukur. Aya nu kondangan ya alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Geus kabeh persyaratanna komplit. Tinggal nunggu hari H sayang. Yo, ngomong-ngomong eta duit saker uang dapura aya eueuh. Aya tapi setengahna heula kajin teh. Mana mah setengahna wae Nyangki mah setengahna deui. Yang saya bikin ka Oda ya. Iya tuh. Nagihan sugan menang duit. Tapi ya sirah menilieur kieu. Mau udah nurek hajat aing anu lieur sirah. Si ieu loba banget bekana teh geus nini ke kawin. Padahal mah cukup ku kawin Amil we. Lieur tapi butuh sugan menang duit aing rek nyumbang kue jeung Maodah Manila lieur pugu tapi na. Motor kunaon sih ditundun. Ya kan batur kayak bisa dipake. Pokoknya mah burai hajat kudu meuli motor ame aya pisukueun. Kayak orang meuli motor metik. Diukel capek Hanya kali itu atuh urang heula di.
Capek banget dah. Tuh mi turunan mi jauh banget. Ditotoang diturunkon. Ya mikir atuh ah. Pokoknya burayan kawin mah orang kayak beli motor. Ame epi sukueun ka ditu ka dieu mau lempang wae kos nu gelo lempang we. Ukur jalan. Heh. Paduduaan wae. Urang tos diamil. Oh iya. Tuh persyaratannya geus komplit. Kabagian jam berapa iam kawin Ya ya? paling oke isuk. Da urang teh make degung tuh da oke. Isuk breng we ah. Oh, eta jadi tuh make WO anu itu nu urang kabuaran. Boro-boro Bu Haji teh ah. Yo Ahmad, emang saya mere uang belanja berapa? Paling aya setengah heula. Ayeuna engke. Oh. Nyangka pakai bebelian meureun Mad. Setengah ade nyusul Bu Haji. Aya daftar menang saha duitna. Menang urang kapal kumpul. Maodak. Ayo atuh Ahmad modalan setea. Ya mau daging ambak wae cenah majar teh arek meuli kue cenah oge dan teu nyieunna nek meuli duitna can nyekel. Oh, Cek urang mah ayeuna mah secepatna bikeun ka Maoda da mantak dibelikeun nu macam-macam ieu. Boga tabungan gitu Mad. Aya sih saeutik tapi Nya ayo atuh geura berekeun nah kabeh. Oh, ulah dikokowok wae ah. Aina karunya kan ini odahna ya. Oh, Bu Haji ngambak wae ka urang. Majar teh iraha cenah uang dapurna dibikeun. Ayo atuh Mad bebeja. Ka dulur maneh ke ka saha ke. Oh, pan ieu teh Minta tere. bantuan. Ieu teh tere Bu Haji urang kawin teh. Ya geus nyerelek we poe mah Ya, pan. oh. berekeun ayeuna ge kalem. Ya, kudu di. Ya ayo. Ya mana balik mau sih. Arek keudeuh Bu Haji ah mararogok. Lempang wae. Ya tuh dah make motor ke ojek Tadi teh make motor, ngarah motorna bolong, diteundeun di ditu tuh di lembur sabeula. Alah ing mah meniripu gitu tuh dah gerek kawin teh. Ya opo Bu Haji ah. Amad sih ageranangan pagawean ning we kawin yang ngeunaeun meureun. Oh nya. Aya mah ngomong-ngomong rek mangkat teh ya. Mana tuh ah rek mangkat Bu Haji ah bojo Bu Haji keliling wae tang ereng-erengan ge. Ya ing nangan duit kumaha sih em ah. Bu Haji mah kos kitunya, manehna mah mamagahan batur teh pinter banget. Nya kumanya. Are duit can nyekel, kajana saparona ge bikeun ka Maoda ayeuna. Ah. Aduh, mana asal langleng kieu geuning nya. Loba teh ngadahar daging domba kitunya. Dikulah ah. Aduh ya Allah. Aduh, puyeng-puyeng teuingnya di imah ngaringkuk we tambah nemen tuh da. Biasa tara ngadahar daging embe tuh daan ge. Daging embe. Itu didahar heueuh lumayan. Saker dengan sangu. Tapi geus aing aduh. Beli obat gitunya ka warung. Aing ka warung ngajungkel moal nya. Di imah mane eueuh ti taheun budak-budak acan. Barerat kieu. Is, kunaon sih nu berat? Sira aing bela. Nah, siapa bateng dosa, nimbun we dosa, tang ngomongkeun we aing tuh dah. Gitu, kamari aing ngadahar daging embe. Ya, ieu we sia malah batan nek modal ngadang daging be teh kira-kira sake kenceng ya beak. Heeh, ku aing beak kabeh anak aing mah teh bukieun. Batan nek paeh we isukan sia. Tong ngeceblak wae ya aing ya, tulungan ya. Anggar sia panyakitan ka aing. Ya gantian sia teh da biasa nage aing sok mencetan Entah sia. kadagang non, kadaang daging domba ulah sok loba-loba is. Jadi penyakit Asia nu boga kolesterol mah teh idang. Jiga nama lain daging domba meureun Bu Haji teh. Lemakna Bu Haji. Nya maneh nama dikunci teh. Iya duh. Duh. Geus sah, aing paparelean heula jeung Maoda ya poe teh aing jangan si Ahmad, sia si Ahmad teh jeung si Iem sugan aya liwat. Henteu ya. Aing balikeun obat heula tuh. Bunga sia ayeuna kanyarian butuh aing teh we sia loba duit ngomong-ngomongkeun aing. Ya saha ya tuh ka saha ka tatangga Sia boga bela. besi anyar oge kamari sia anu bukna pirang teh anu balik kita liwat. Henteu eta menang manggi di jalan. Aing. Terus aing teh ngasih Ahmad sia foto. Paparelean naon sih? Eta masalah duit teh cenah si Ahmad geus nyakal 3 juta. Nah makanya aing ka ditu hayang nyaho soalnya budak eta mah nyaho bener nyaho teh teh bisi ke kumaha odah ke si ditipu mah odah kan apal sungut nah. Jadi meureun ayeuna mah. Jadi geus nyedak wae. Panayangna lagi cek sih 5 juta apa pernah? Ya ayeuna mah 5 juta nya si Ahmad boga duitna 3 juta nyangke we pas sedugna berekeun. Mau dah kitu nage gelang emas na di Bu Haji teh dibere-berekeun. Oh lah kitu nage teh bangrang dasar sabuduk sia teh ah. Bener golis mah gono potongan onta beheungna nya. Oh ya dulu sarekeun nya. Oh nya heuh sakitu ge dulu aing uyuhan daekeun nya sakitu mah kasep sakitu mah jeung si ieu mah. Geus aing balik lah. Tempo kuncirna doang nya.
Aduh, untung banget menimbung di pita ku aing. Kepaksa ke warung ya aing sorangan ah. Rek diajarnyan ketupat ah. Sugan we mun bisa mah kitu tong kudu nitah batur dan nitah batur teh kudu di paraban pan. Ya heueuh. Baheula mah aing bisa. Geus poho deui. Kumaha sih teh da lebaran taranyian ketupat. Lumayan saker nambah-nambah kue. Ya aya ketupat. Aya bongko gitu kan. Ieu lain sih kumaha sih. Poho deui aing teh. Nah gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak pulang nggak apa-apa lah. Yang penting uangnya aja ya, kirimin ya. Ibu mau ganti baju, mau beli baju baru loh buat lebaran. Oh iya. Sehat-sehat di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon sih ya bebe? Bogonan wae jeung kabogonan nya. Oh nya heeh. Atas Bu Haji mah. Berondong dehan. Atas bajuna loba mentaan we ka lalaki. Oh nya irek dikiriman sih teh. Bu Haji ulah sok mentaan we ka salaki nyaho teh bisi ke aya nu ngabunuh kos nu viral teh ya. Ulah sok suzon wae sia teh si Asep ieu teh Apa nyong. si Ahmad teh jeung si Iem. Tadi amplok di ditu siapa duduan wae, tapi mama wa emap. Maaf. Nek kana digawe sugan nya Bu Hajinya si eta si Pas Ahmad ya. daftar ti pamil. Oh, manehna teh mau duit 3 juta nek merekeun ka mao da paparelean. Ku urang nek ditempo bisi ke teu nepi Bu Haji. Oh, sia besing teu nepi. Da lain dicekel ku maneh. Kos teu nyawe si Ahmad hese diomongna sangke edan geus ah. Oh, ayo. Cerek jadi besan mah udah mere tadi nurut musuh. Kom besan-besan urang. Ke pas ya wae. Sirikeun teh teh manehna teh hayangan kawin tapi eueuh jodohna. Aki bener tuh. Aing poho deui, poho-poho inget teh ya. Mak keur naon? Iya keur diajak geus balik. Geus mak. Geus peren tuh Kumaha alhamdulillah. lancar. Lancar. Alhamdulillah. KBG yang jam baraha? Jam 8 Jam 8. Oh. Mendingan isu keneh ieu jongjon ke urang kari narimaan ondangan. Ya, ayeuna mah aya duit bikeun ka emak. Buru ayeuna rek dibalanjakeun ku emak. Dibelanjakeun. Iya mak, setengahna heula nya. Setengahna he bara duit. 3 juta. 3 juta berarti 2 juta. Ulah galak-galak atuh Ya kudu kabeh atuh. Mana mere rek 5 juta nya 5 juta ulah di paro-paro ah. Oke, sana peon. Aing teh arek babayar. Arek mesen tenda. Nyoba bayar gini eta 3 juta ge da mahi. Geus mat kamari teh ngomong di tenda di Haji Acim we. Anu salokal teh ya. Mah manu kos nu tahlil. Nya geus ke menu paranti tahlil teh geuningan ieu. Ketimbang tempat sempit. Ya mere undangan tuh sih. Entu tuh kudu pakai sungut kata tangga. Man teh pikeun ka ngabusah mun ngabejaan jelema. Ya heueuh. Geus mahi duit ame dihitung deui Lain besing kurang. Mahi eta ge. Terus abing mararogok mereka jerohna sakedeung Nam. merenan heula ieu mah syarat-syarat aku. Ka leungit eta ho. Nerelek wae da ieu waktu teh. Nya alhamdulillah. Jadi mah hajat teh. Meuli kue sugan nya, meuli kue heula. Nya mendingan meuli kue mah ti ayeuna kitu. Mending we. Geus aya mah. Alhamdulillah. Ya ente bisa-bisa deh nyieun ieu teh. Meuli apanya geus aya duit ieu. Geus aya duit ieu kuduna mah meuli. Mak. Assalamualaikum. Udah. Kamana sih? Mak. Euy. Mau dah. Euy. Tadi pi omongan. Naon Bella? Meni panas banget. Ieu teh imah teh kahareupna nah mak pasang GRC sorondoyan. Pas nu gablek duit wae aing keur mikirkeun arek hajat. Nyangke sugana emang menang amplop gede mah ieu tah. Dijieunan emper ka dieu mah ngeunah lamun anu ulin teh di dieu. Engke lamun aya untungna. Wih nek nanya. Ya dengekeun ngaranna hajat mah untungna Bella. Udah lain dagang ah. Nyaho. Wih nek nanya si Amar ka dieu can merehkeun duit. Geus aya cuma 3 juta geuning budak teh hidang batur 5 juta. 3 juta heula cenah ke isukan 2 juta deui manehna. Bong kudu ayeuna arek dibeli-belikeun ku aing. Manehna ngajual sapi heula.
Nya ayeuna manehna keur makat keur neangan kudu aya we sore ieu. Mau udah mamane nyekek pisan Lain geuningan. nemen ya, mah lain nemen tibang 5 juta atuh. Ya, Piraku teuing teu ka ieu. eta geuning mah segala ieu ondangan nyebar ondangan. Saha? Si Iem ngomong wae nya 2.000. Nah, teu nya eta mah si iem urusana aing mah moal sebar-sebar ondangan. Wow. Yang kewi si pihak besan ti uing mah ngangen teu. Yang ngangen mah ngangen meureunnan. Ngangen mah. Ayam 2 kilo mah moal. Nya moal sungut si Iem doang. Ngangen 30 kilo banyak. Soalnya unik mah Nya besan. loba teuing atuh bela sakitu teh. Hayang nganyahoan cenah Ya, dulur. bahan awewe nu ayeuna cenah kos Dulur kumaha. sia cuman mere 5 juta. Emang kitu mahi. Hah? Apaan gelang mah aya di buah haji cokot Ya itu mah mah. gelang ya beda deui sakur meuli kue. Coba hayang ngomong ka si Iem heula. Si iem keur sare. Keur sare tong diganggu. Sok disumputkeun wae aya oge modah mah. Alhamdulillah tadi teh dulur sia jeung si iem teh geus diamil. Alhamdulillah lancar. Bagian isuk cenah ge ajab kabulna. Ijab kabul. Heeh. Wing mah teu nyaho naon geus sabaroda wing mah. Ya heeh. Heeh. Eta kumaha cenah geus dumuk poe Minggu. Poe Minggu tanggal 30 Bulan haji. bulan haji. Hitung-hitungan sing bener rumah tangga teh sing Oh, alus. kamari jembu haji pan ka ditu. Ka pertanyaan. Ya heeh. Cek pertanyaan naon cenah ulah ninggang naon. Ulah ninggal ti poe Senin cenah kudu poe Oh, Minggu. cenah Senin mah ulah. Ya Senin Ulah. Perasaan mah boga emok beunang. Ulah ninggal ti poe Senin. Ulah, heeh. Sing bentrok jeung emok. Kayak mari dia rame anu nage. Ya heeh era pan. Mah di dangdanan teu. Moal segala diang danan kolot-kolot. Soalnya ieu dulu uing ti Subang datang kabeh. Oh eta teh. Cenah aya organ heueuh. Moal aya organ-organ. Tibang geus papayon, parasmanan geus. Engke ieu bilik tutupan nyamanya. Bilik Oh, ditutupan. iya, ulah ngerakeun uing nya. moal. Besan uing soalnya jalan. jalan Dapat di mana-mana sia teh. balung manehna Oh mah. eta teh. Masalah undangan lagi mah teu Oh nya iya eta. Heeh. Gareuleun moal si nincak ka dieu. Nya engke atuh peren-perenkeun heula Jadi teh perenton kumang ke tai entok naon sapu-sapukeun nya Jadi ulah sapukeun. ngerakeun mah. Oh tak Kan engke ieu tutup heula. tutup pantau. Ehakeun. Ya kamari ge kumaha geus dibersihan itu. Heeh, kitu Geus caang. dikoren kamari. Caang tuh ayeuna. Kayak iya balik Bale diawaskeun ya. Heeh. Kayak itu kandang hayam semprotannya. Amben teu bau kitu nya. Soalnya itu golongan haji kabeh. Ya. Ulang ngerakeun uing nya. Sakapeng mah aing bingung kitu bebesan jeung nu beunghar teh. Soalnya cenah si Iem ngomong mainna jelema boga. Heeh. Si Iem mah sok kabobodo we ke ngerakeun uing. Apa sorangan sia. Ulah. Heeh. Tapi eueuh si Iem na. Eueuh sare, sare. Nya kaji na geus nepi mah sugan teh uing mah teu nepi bising teu nepi doang mah. Nepi. Kade ulang ngerakeun uing ke mah nya. Bejakeun ka si Ahmad kudu ayeuna. Oke. Mainna sapina karak di DP doang cenah. Hayu buru bejak ngadi. Ulang ngerakeun ka uing nya. Pokona ieu mah ieu kade kenteng anu sing sorolok bener-bener keun mah. Tak kabang-kabang eta. Ieu meunina repel mah. Dibersihan kumaha hiji hela atuh ngored hela. Karena kamu geus ngored karak ima jerona gitu. Kade we mah nya ulang ngerakeun uing nya. Heeh. Soalnya ieu imah mah teh kos naik ke rubuh teh. Nyar rubuh pantos ya teh. Heeh. Tuh nyamanya. Ayo. Ayo. Ulah henteu bejakeun ka si Ahmad. Aing bebesanan jeung si Bella. Apal sorangan si Bella mah jelema rewel. Alhamdulillah gampang geningan nyaingin dengan duit teh. Cipang 5 juta. Lumayan. Udah. Si Im keur sare. Kan? Iya, tadi. Geus aya. Ayo. 2 juta Alhamdulillah. deui kan. Babari banget sih dengan duit. Kan tadi kita jual heula sapi. Ngajual sapi. Tak ieu dipentingkeun alhamdulillah. Isu kan mah kari balanja Ini 2, 3, 4, 5, genap, 7. Alhamdulillah. Mahi kan nya? Mahi. Kamu di mana sih? Lama banget. Ih, lama banget balesnya. Ayo dong cepetan bales. Aku udah ada di kebun awi nih nungguin kamu lama banget. Mana sih lama banget. Neng keur naon, Neng? Aku nungguin babaturan, Mang. Pinjem motorna. Geus teu, Neng. Perlu. Mana? Heudeung. Oke, kan diri kendinya. Heeh. Orang nungguin di dia. Ayo.
batur eta motor ge menang minjem dah. Di babaturan. Copet moalnya. Amang-amang netker mata wow deh. Ngomongin bismillah weh. Ih, kamu di mana sih? Lama banget. Ih. Cepetan kesini, aku udah ada di kebun awi. Mama, motor babaturan teh leungit. Motor babaturan mana leungit ya keuna kunaha sih? Motor teh nopi kurang dipinjem. Ari mane? Kamanakeun leungitna? Tadi dibawa ku amang-amang, baju hidung, terus celanana teh lepi. Atuh diberekeun wae sia mah. Eta nu bogana ka mana? Nu bogana teh nyawe di imah meureun. Dasar sia mah teu hidang, aing ngagantian bisa meuli teu bisa sia mah. Terus enak kumaha ka mana lompatna? Tadi itu udah tadi mah. Ayo urang ngari tuluy yuk. Ayo di mana leungitna? Tadi di ditu. Mana mana bisa? Aing kudu ngagantian beureun sia mah napisa. Ah, nemen-nemen teh si sia teh hirup teh ah. Ayo di mana napisa? Tadi di dieu, terus mangkat ka ditu tah. Tapakna ge aya kene. Ari sia kunaon ka kebon-kebon awi? Rek neangan naon ha? Tadi ketemu ning babaturan. Ai teu boga mah enggeus ge. Ieu mah aing kudu ngagantian aing ngomong kumaha ka bapak sia, jeung dahar ge eueuh, boro-boro jeung ngagantian motor. Ieu mah aya wae hirup teh ah, aing mah bodoh teh apa using ah. Mama. Maafkan teteh. Maafkan ku ngagantian make daun sia teh ah. Sobat maneh ngajungkal di ditu. Bodoh teuing ah. Geus heula ini ka mau dah heula. Mas aya duitna. Bisi ke mau udah berubah pikiran deui. Ayo itu 4,5 juta. Ke gope deui na. Henteu. Duitnya aya di si itu. Si Ahmad. 3 juta. Oh 3 juta. Unggal lebaran ge datarinya nu kieu. Besing nambah-nambah kue gitu nya geus makin henteu ku henteu kehela urang hela. Kedeng.